Raksa Art Production. Raksa Art Production. Bet? Bet. Saya teh. Biar aku poho deui ka Akang. Akang di Kampung Asem. Asem sahanya. Kang Yuyut. La ilaha illallah, Kang Yuyut. Ampun pikir ka Panggil Iya, aduh. Iya. Pikir mana teh? Biasa we Akang mah teh udah rider. Ieu awak meni montok kieu. Ulah. Sakit teh aya di mu 3 kilo teh na teh. Moanya. Bekal sakit teh. Akang mah panglingan inget-inget ieu dina gelenyuna cinta ka ngali. Aduh, ieu nu bikeun ka kieu. Aduh, Masih kere kan? Masih kere. Ini asana tanang. Alah, Akang teh keuripuh ieu teh. Keuripuh nu madak udar ider ge teh. Hoream cicing di mah digambreng wae ku uceuna tuh ge. Masih kere ka itu? Masih he, aya geus ka saha atuh diawet-awet we. Alah, Di awet-awet ieu kedaran. nya atuh da sanajan gonta-ganti ge deh kitu-kitu keneh beunannya. Mendingan aya awet nuhun we ari abdi mah saukur ngadoakeun upeureun abdi teh. Lain ari geus boga pamajikan can ieu teh. Saha? Obet. Sanu daekeun atuh. Kiraku. Lain-lain tas di mana itu? Tas di mana? Cing. Parantos di dieu nya di Dangder ti nya ti Mang Sahria dukun. Nah tas naon make los-los ka dukun segala rupa? Ya tapi saya keperyogiannya bukan gitu kayak gitu. Nya cing namakeun naon ka dukun teh da ka dukun mah meureun namakeun. Cing tas naon ieu teh? Teh Jami ya. Moh atuh udah mau anu ngaliwat ka dieu mah. Liwat sih. Heueuh. Gedekeun. Moh urang di dieu we na ieu hanapeun tangkal nangka geunah geura. Sok. Katana nih teh kawitna mah abdi teh bade ka itu ka Akang kitu nya da nyiksa deui atuh abdi teh tuker pikiran. Pokona mah abdi bareng-bareng inyeum kitu nya ka Akang teh. Bongan atara daek ka imah pisan atuh. Cing pek-pek bejakeun. Ya abdi teh sebenarnya mah geus hayang boga pamajikan Kang. Entah, kayak yang boga pemajikan. Diajar beger. Geus bebeja ka bapak nanon teh. Kan tenan ya tuh. Secara rangeun. Atos. Geus eta urang boga kabogoh nanonnya. Akang teh. Nah, gitu atos. Nya make jeung boga kabogoh teh harti ya kitu lah. Cimpek terus tuh. Kujung Nya asa ngimpi gitu ngadenge dongeng. Obet hayang boga pamajikan. Jadi kadulu ku pikir. Eta teh duga kumaha meureun Kang pancek tadi oge muhing jalmi mah da goreng deui saproses abdinya. Ieu Atuh nu kasep meureun nu kasep nu geulis deui kitu. Aya bading anak-anak abdi ge sareng nu ayeuna paling penting papacangan teh ya cek batur mah cenah naon cek bahasa Inggris teh mah bobolahan terong gitu. Duh, make bahasa Inggris. Cing aya teh katerangan ti Pasaria teh kumaha? Atuh cek Pasaria teh kieu cenah jang cenah. Bisa cenah laksana adieu tapi cenah teh aya gogoda cenah saeutik cenah kitu ka abdi teh. Gogodana teh. Gogodana mah cenah ieu teh anu pang-pangna pisan mah di mitoha cenah ti pimitohaeun cenah. Upi mitohaeun bakal jadi gogoda teh. Nah, bakal kumaha cenah? Jadi boga naon cenah sebutna cek Pasaria teh. Jadi boga kakapeungan aya sebel cenah ka ujang teh aya karunya. Ka Jadi urang mun ka abdi. Cek teh Pasaria lah atuh muka jeung disebatkeun sebelna mah dah. Memang abdi mah jelema teh kasebel. lain pikanya, lain boga kukulunciran can ramawat. Nya ieu di papantes ceuk Akang ka Obed mah kuduna pan boga kukulinciran can ramawat. Ya ulah aya sebel kuduna mah nya. Kelahna mah. Tuluy dibere naon teh ditu? Di pasihan deui itu. Ari awewena ieu teh geulis kumaha ieu teh? Eta disebatkeun abdi tadi teh ya. Bubulahan terong teh ya. Dan jengkol.
syukur-syukurnya akang mangan ukur ngadoakeun komok gitu bisa katerangan Pak Syahria bakal urang dipikanyaan kenapa dipikang waku mitoha nya muga-muga we sing aya naon gitu karasana ku obet sing dipikanya satuluyna nya sanes tedah mah kitu lain ari maksud kawinna irah ieu urang teh tah mami keneh paling oge suka rayagung ngabejaan ka euceul ka ditu nya waktu kan tanan ka saha deui kada kumpul atuh gaji abdi sabaraha lah pira kadar tina kuli nak munak masih keneh digawe di haji itu teh haji itu teh masih we Kang lah supaya nyata tuh dalam itu mah yang pindah ke digawe teh nah make kudu pipindahan pokona masing jujur digawe mah nya ngan ayeuna kieu sanya nama akang ge rek aya maksud kadinya teh ya nya ya peryogi deui nya beger deui wah lain beger dari akang mah da boga atuh euceuna hiji ge moal dileungitkeun akang mah kitu nya rek diawet-awet pokona nya ai boga pamajikan hiji kita kudu diawet-awet sabab sok aya paribasa 1000 moal aya seubeuna hiji moal beak akang mah ngabejaan kaduluri nya ngan ayeuna kieu obet balik ka ditu nyimpang ka euceul aya euceul di bumi aya nya biar sirek barang dahar lah bisi nanyakeun pangijeng akang penak mali akang bade terasan kitu we nya kitu saya akang rek ka pasaria mun da abdi moal ayeuna pinten Kang ka euceul ge isrek iraha peryogi abdi ge teh alusna mah ayeuna bari ngaliwat ka ditu sungguh kitu ade tuh lain boga keur jajan teu aya ieu ti langsung aya lah geus Kang lumayan keur meuli lahang di jalan oh sok ieu akang geus eueuh pokona mah teu mere gitu siap tambahan naikeun saya pikeun nya dan teu kedah kieu tuh Kang aya mah tambahan deui atuh bahaku ari geus ieu nya alah bagan terasa nu itu tuh nu paling itu hiji 2 3 bumi tah nya nu katoho naraskeun we nya nya Saha? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini. Pak, nepangkeun abdi Wiyut. Ya, Sahria. Damang apa? Raksaat Production. Mungkin jadi bapak teh ngaros kaget. Sarehna nembe pisan patepang sareng bapak gitu. Encep teh anu ti mana ieu teh? Caket harus nama. Di dia di Kampung Asem. Oh, di Kampung Asem. Heeh. Nah, atuh nembe pisan katingal. Nu mawi nama ge bubuhane tepang sang rerencangan gitu. Maklum Pak, ai jalmi teh teu boleh serba kakirangan gitu. Sadayana, Cep. Sanes teh bade aya kapuregan naha bade ka bapak, naha bade tumaros sugan kangge ka tetangga bapak. Sanes Pak. Mawi kieu sanes. Sumu. Lumawi abdi ngadeus ka apa oge. Kenging wartos ti rerencangan. Mangga ngalu cenah tuh. Oh mama. Kenging wartos ti rerencangan anu maksudna teh bilih bae aya naon kararempon anu teu tiasa katanagaan atanapi ku kanyaho sorangan cenah apa sok rajeun nah bapak mah teu tiasa naon-naon atuh percanten Pak percanten da moal aya wartos upami teu nyata panginten ari abdi mah kadinya nya kita moal dipungkir ku bapak teh Cep sok aya bae anyunkeun tulung ka bapak angin du karasan ka henteu da ieu mah hitung-hitung babaledogan da anu ngalaksanakeun mah nunang teh mun siang kalawan wengi leres ngan jalana ge sugan musababiah gitu oh tah abdi teh saleresna kieu Pak Sanes abdi teh hoyong hirup kawas batur senang beh imahna hade
Atuh rumah tangga regreg pageuh sanes tajeng pamajikan ulah aya paceng kada naon-naon gitu. Sae eta tujuan kitu teh. Mun ai maksud mah sareng kahoyong abdi teh sae. Mung kanggo ngalaksanakeunana nu karaos kiwari. Nece semplek nincak semplak teh sanyana abdi teh. Dupi tadina ngadamel kana naon cep teh. Ari abdi teh kawit mah kantos janten banar, Pak. Banar sok dicagaeuh kana engkol, wortel, sayur mayur, geuningan sanes. Tanamu teu oleh-oleh dirugelkeun, rugel deui kitu. Oh, rupina eta can dugi ka nasibna we. Sumuhun. Dupi tapi punten ieu teh, dupi jenengan teh Yuyut. Yuyut abdi Dupi teh. weton. Weton abdi Ahad. Aha, keke urang eta heula nya. Mangga Pak. Yuyut asli. Oh, sae dupi garwa wetonna. Upami pun bojo mah upami teu lepat rebo asana. Aduh, eta mah jodoh pasti eta mah. Sae nya Pak. Moal sapegat deui ai Ahad ka rebo mah. Sae pun bojo. Sae. Mohon. Anging sugan sareng sugan ieu teh hoyongna hoyong di damel. Jon. Nah atuh hoyong dagang deui sareng sugan kumaha maksad deui teh. Abdi teh hoyong ngagaduhan modal. Sumuhun. Margi namutan sering dipaparin modal ku mitoha sanes. Abdi teh teu oleh rugi wae janten ayeuna teh kapok. Sumuhun. Tak ayeuna teh abdi teh hoyong aya pituduh ti apa upami jurusan teh mah kedah ka jurusan mana, kedah di daerah mana dianggo usaha abdi. Saya keke pada diemut-emut heula. Yuyut kalahiranana dinten Ahad garwana Rebo. Sumun. Nah kedah daerah mana cing Pak upami ti dia. Jadi ayeuna teh di Iya Kampung Asem. Kampung Asem. Sumun. Dupi bumi mayun ka mana? Mayuna teh ngaler. Oh, lepat atuh. Lepat ya, Pak? Lepat. Tata. Itu cek peretangan upami Rebo sanes sareng Minggu. Sumun. Kadahna teh mayuna teh mayu nidul ieu teh. Oh, namun eta ge aya kapawon mah aya. Sumut ayeuna pantona kedah dialihkeun supaya aya mangpaatna upami percanten ieu. Insyaallah Pak. Bapak. Mangga ditumutkeun Pak. Nya atuh bade kana dagang sugan sareng sugan dipangrakeskeun kanu kawasa ku Bapak. Tapi upami cenah henteu laksana ulah nyalahkeun ka Bapak da Bapak sakala jalan. Henteu Pak. Malih abdi teh salaresna hoyong naroskeun ka apa. Margi ayeuna teh upami ngadongekeun teh abdi teh sok nyiak bulu punuk Pak salaresna mah. Gaduh panyawat Sing sieuneun. Kieu Pak. Wengi mangkukna sanes wengi Jumaah. Abdi teh ngimpi. Ari ngimpi teh dugikeun ka abdi teras naon kitu kababawa gunam kitu kapun bojo ge. Ngimpi ngagugulung mayit mitoha abdi teh ruas pantet teh. Aing mitoha aya keneh. Parantos maut. Aduh. Ngimpi digugulung mayitna teh. Dugikeun ka abdi teh ngarangsadan. Bakat ku sieun abdi diudag-udag ku mitoha kitu sanes ku digugulung mayit. Abdi teh naek ke kana kalapa. Eta abdi nu biasana tara naek ku sieunna ku mayit. Talanyang teh naik kana kalapa eta abdi di luhur ngompod gitu Pak. Abdi teh sieun Pak. Sampean kitu Sumuhun. wengi Jumaah. Wengi Jumaah teh. Kinten eta sugan ka emut jam sabaraha eta teh. Upami teh lepat mah da sabadana abdi nyaring teh aya ronda ngalangku. Biasa tabuh 2 teh Pak. Tabuh 2. Sumuhun. Cing. Ngagugulung mayit mertua. Sumuhun. Bakat ku sieun naik abdi teh kana kalapa. Teras naik. Sumuhun. Tapi ieu teh cek ramalan Bapak, anu sudah anggo ku Bapak gitu. Leres. Ieu teh bakal gaduh rezeki anu teu diduga-duga. Rezeki Pak. Sumun. Adalah. Ngan ieu naik. Sumun. Naik kana kalapa. Abdi teh bakat ku sieun ku mayit teh. Ku mitoha. Naik kana kalapa abdi teh Pak. Teu turun deui. Henteu abdi teh. Mumawi bakat ku sieun nuju naik kabujeng we nyaring. Tah ieu teh bakal aya naon cek bari aya rezeki anu teu diduga-duga ngan boma ieu teh cep. Kumaha Pak? Ulah sombong, ulah takabur. Sumuh. Ari margi naik teh barade ningkatkeun sanes. Sumuh. Tapi urang lamun ucapan teh mah ucapan. Leres. Ata tapi lisan urang ulah luhur teuing. Bisi rezeki teh leungit seperti kacup angin. Gitu.
seperti lebu katip angin cek Sumuhun. tanda mah ngan pokona aya cek bapak mah ieu teh anu kalintang sae ngan kedah sabar Sumuhun. kedah soleh Leres. ulah umang ke urang bakal gaduh rezeki bisi kumaonam tah kitu pamenak ti bapak mah Nuhun Pak, nuhun. Atuh pituduhna ti apa nu sarupi kitu ku abdi teh tangtos ditumutkeun pisan malih abdi nganuhunkeun. Mung sajabina abdi teh bade nyuhunkeun menyan we ka abdi. mangga Nuhun. Supados pibakaleun abdi. Keantos sangat ini, Cak. Mangga. Alhamdulillah Gusti, muga-muga Ilahi Robi ngaijabah maksad abdi. Cep inya nah Sumuhun, jadi Pak. teh hartos nama sana ka bumi namun kedah terus terang sareng garwa pilih kumaonam Cumun sawios pun bojo mah kumaha abdi we. tah ieu teh margi kieu sadongkapna ka bumi teh kedah di padaringan ieu teh Padaringan Raksaat Production. keun sumuhun. atuh tiup kalen kaler kidu kulon wetan kaluhur sareng kahanap Oh mohon. disuhunkeun karapana sapaatna mujijatna muga-muga anu kawasan nang tayungan kalau ngaberkahan kana impenan cep teh gitu kana milik tapi inget ye Wayah kumaha Pak dikubuskeun? sasumpingna bae ti dieu Di dieu. ulah sombong Sumuhun. ulah takabur Laras. sagacana aya rezeki teh Sumuhun. margi nu abot dina naik teh ieu Cumun. Mangga Ngayakeun. Muga-muga we Pak sing hasil maksad abdi teh nyampanya. amin Sareng abdi teh teh lami ngadeheus ka apa. Tangtos di mana abdi tos hasil mah bade ngadeus deui ka desa pun bojo. saya kitu garwasana ka dieu Ayeuna mah permios we abdi teh bade wangsul. Sareng ieu lumayan kanggo meser kopi. mau gitu ada cana naon-naon atuh cek Sawios ieu mah cukang lantaranana we gitu. Mangga. Permios atuh Pak. Assalamualaikum. Maaf. Teh, keur naon teh teh? Nuju kieu we, Mak. Nandun tajen tule mikir naon atuh. Ieu pan cek mah ngimutan dagangan urang taya pisan kamajenganana, Mak. Nya geus kumaha atuh geus kieu kumaha akalna, kumaha carana. Muhun pan saur cecep ge kapungkur geuning mah kumaha tuh modal teh tamihan sakedik ulah kieu pisan. Dagangan teh pamit di tamihan modal mah atuh nya kumaha moal aya kamajenganana. Udah atuh sanajan mah ge lain teu hayang namahan modal. Namahna atuh duitna cep da teu boga. Aya namahan modal teh kapan lain duit saeutik. Atuh namut-namut sugan ka batur, Mak. Ah, nya eta atuh make jeung unyam ieu mah. Ah, adi boga ke keur maya, adi teu boga. Ya kitu atuh kumaha nya, Mak nya? Kumaha mun kieu kira-kira nanya cep nya? Kumaha? Lamun urang ngajual sawah we. Jual sawah nu mana itu mah teh? Eta mah nu mana we? Anu landeuh pan nu kulon, Mak. Anu laneuh hade. Anu babaladon palih lebak teh. Heeh. Eta teh langkung emak lah cecep sih. Kira-kira teh lamun ngajual eta mah keur namahan modal. Nya asal cekap kangge urang supados tiasa noko we gitulah pas batur. Heeh, da lamun teu dipepekan dagangan meureunna urang teh moal aya kamajuan eta keneh wae mah. Kan tenan tuh da mah. Sugan aya kamajuan ke kahareupna, sugan namah-namah keur engke sugan kabeuli deui sawah urang nu geus dijual teh. Muhun ari ku kitu teh mah. Namun kinten-kinten sabaraha mah nya pami diical teh. Nya ari soal ngajual nama ibu teh teu nyaho cecep. Ngan kumaha cecep we sabaraha-sabarahana mah lumrah jeung batur. Ari serat-seratna masih kena aya. Atuh nya komo we aya mah. Segala-segana ge da lain ngaran ibu. Nami saha? Ngaran bapak we jeung cecep. Nami abdi. Heeh. Oh janten ayeuna mah segelna teh tos segel abdi panginten. Da nyaho dek make ngaran ibu mah da ibu mah jelema borangan kaditu ka dieu teh loba kasieun jeung era. Saha tah mah? Saha cep coba kaditu tempo. Punten. Mang Yuyut.
Cep. Mak ya Mang Yuyut ya. Yang Yuyut. Aduh, Bu. Ada yang Yuyut, hebat cariknya. Damang ibu teh. Pangesta di mana Ujang teh? Ah, ngaja we, aya keperyogian gitu kayak ibu teh. Nih. Cep teh angkat-angkatan. Ah, henteu Mang Yuyut. Deh. Cai atuh mah Kang Mang Yuyut kira. Cai hungkul gara ya. Sawios ibu teh kena repotkeun ah. Aduh. Mang Yuyut enak nih janten iya nya Ah, benten Yuyut. gitu. Benten kumaha Cep mah. Benten we di kapungkur ke Mang Yuyut. Ah, bukunya ta Mang Yuyut mah Cep nuju ayeuna teh leleng kahalu gitu dah we disebutkeun barudak ayeuna teh mah. Leleng kahalu kumaha? Sumohon ibu abdi teh keng sebatkeun leleng kahalu teh sanes ngalengkah abdina. Nya. Abdi teh bade ningkatkeun kitu ayeuna teh. Hoyong gaduh rejeki teuneun poho gitu tah. Oh, gitu. Janten ningkatkeun tina pausahaan atawa napi kumaha Mang Yuyut teh? Tina kakayaan gitu Cep. Kekayaan. Aduh. Udah atas ada Jang Yuyut. Ibu meuni teh ka ditu-ditu ayeuna mah. Ah, da ibu mah geus kolot tara ka mana-mana. Si Cecep we nu sok ka ditu ka dieu oge. So. Basa kamari teh tilu dinten nu kalangkung jiga kalangkung ka dieu nya. Oh sumuhun. Kunaon atuh teu sinang ka ibu? Abdi teh aya keperyogian ka Haji Tutang harita teh nu mawi nuju rusuh. Hatur punten we ibu. Ari ayeuna kitu ka dieu ka ibunya, ibu teh reuwas ieu teh. Sumun tah. Tara-tara. Sumun kieu nya bunya ka ibu sareng kancep. Ieu mah mamanawian. Mamanawian ibu ngadangu-dangu anu bade ngaluarkeun serang gitu. Serang. Sumuhun. Ai maksad kumaha Jang Yuyut teh? Tak abdi teh gaduh artos sakedik-kedikeun warisan gitu nih bade disangsangkeun karena serang gitu. Oh, bade digaleuhkeun. Sumuhun. Ih, Serang, malong gitu tabu. Mak kade ka dapur mah. Tahu teh atuh sama kurang teh. Oh, heeh atuh. Kumaha teh? Nya ieu Jang Yuyut ya. Kubu mini hayang seueur si Cecep jeung haharewas akan SMA garanya abang bolon ampura we ja. Sawios. Punten Iya. Aya maksudna teh ibu teh can sabaraha lila jeung si Cecep teh ngadongeng. Sumuhun. Hayang nambahan dagangan cenah eta kok kitu leulitikan. Sae. Da ayeuna teh kurang teh daganganna teh duit teh boga. Sumuhun. Ari cek ibu teh eueuh deui ayeuna mah iwati kudu jujualan nya eta ngajual sawah. Bener. Maksud ibu teh anu di mana teh Cep? Anu di Landeuh Mang Yuyut, ari sawahna mah sae dah. Cuman anu caket balong Haji Anwar teh ya. Muhun. Sumuhun sae. Kelas hiji dah saur batur mah teh Setahun sawah. 2 kali sanes dia. Kantenan we eta mah. Muhun satahun 2 kali. Cuman dupi maksad bade sadayana dikaluarkeun teh. Ah eta we sagunuk merenya Cep. Muhun sadaya. Cuman nu dirinya teh 4 kotak gitu lebat teh. Eta nu sabeulahna kapan aya garisan slamet batas tangkal muncang. Tah, Eta tidinya. Nu kapali kidulna nya. Muhun. Sumuhun. Mun da kapungkur kantos abdi teh ka ditu. Nalika aya mamana, Muhun kira aya keneh apana Cecep. sumuhun tah dupi maksad dikaluarkeun teh kumaha gitu. Pangaosna gitu teh. Ai Punten we ieu teh. pangaosna mah ibu teh teu terang aya nama kari mangsa bodoh nu jadi anak hari Jang Yuyut sareng Cecep padami. Cuh. Tuh. Mang, acep mamanawian kawan tah ku mang gitu tah. Nya mugi-mugi we gitu Mang Yuyut. Namun eta teh kumargi sawah ditinggalan pun bapa jantan abdi teh saresna mah moal di kamana-manakeun tadi nama. Namun ayeuna teh abdi teh sareng emak kitu aya maksad hoyong ngagengan dagangan maksad mah nya alit-alit ge hoyong noko. Janten sawah teh nya kapaksa we ka abdi teh bade di ical. Nuhun. Sabaraha cep pangaosna. Ci. Ari pangaosna mah sabaraha mah nya? Sabodoh Cecep eta nama. Kumaha pami anu Saat opat Production. kotak teh sawios 50.000 we abdi mah. 50.000. Muhun. Aduh, eta geus tiasa kan dicaga. Ngalawe ka Mang Karyadi. Sae, Cep. Ari Mang mah kieu nya Cepnya. Sakapalai encep komo bade dianggo modal gitu. Moal bade ditawis deui. Dijantenkeun ku Mang. Sakapala itu ang putra teh buku abdi dijantenkeun. Janten wantun. Wantun abdi mah. Margi eta teh caina langgang pan. Muhun eta mah. Tah, ayeuna maksad abdi, mung abdi mah hoyong sakantan kieu ku encep Sumuhun. diselesaikeun anu salaresna ka palurah sareng serat-seratna. Neh. Sumuhun. Selesaikeun ti enjing oge
serat-seratna ka palurah Nes sareng kikitirna sanes kanten pajegna nanya cep tah pageto encep teh ngadongkapan ka mangka ditu canak artosna sakantenan sareng artosna di ditu sumuhun janten pageto saksina palurah sanes kanten canak kan itu kararompo cepnya mangga tah ku abdi dipeser Bu mun kitu kan wae teh cep terangan ieu hareup cepnya cumun kan lah dirangkungan ku mangge nuhun ditampi atuh dia tampi atuh geura mah ieu nah atuh leuteun nananya cai wungkul barantos dekat Bu ngomong abdi teh kieu cenah kirang sono margi aya bujengeun deui gitu bade ngagaul di Serang mun bade teras ka Pak Asep gitu ya Nes janten abdi teh bade ngajantenkeun di ditu tah ayeuna da kancep mah parantos rampung pageto diantos di rorompok nya cep mangga lihat premios atuh Bu bener nih sanes kirang sono ih sabang sunanya mending tadi suguhan pisan ye premios atuh cep mangga Jang obet. Di mana wae akang ngarep-ngarep kamari. Iraha. Kamari teh akang ngarep-ngarep jang obet cenah sugan aya ka dieu cenah nyi cenah ulah sina balik cenah keun heula di dieu tungguan akang tapi kabalik cenah kitu. Malah mah enggitna teh data di isu keneh. Jeung keneh. Nya teu panggih di jalan. Teu. Pok abdi ge rurusuhan bieu teh pan abdi didamel teh di Pak Haji teh Pak Haji dinya di Tonggo. Kitu tuluy kumaha? Kita kepena kantos sakali sareng akang. Geus we cenah lah kira-kira matak naon ngegeringkeun kana awak mah cenah tong digawe di dinya. Ayeuna cenah akang cenah sakedeung deui rek meunang duit gede cenah milik gede cenah warisan. Geus we cenah pindah di akang di itu jeung ece cenah kitu. Meureunang kieu bet. Soalna mah pan akang dugdag dig-dig bae ka mana-mana, jadi eueuh batur. Kata mah ieu imah geuningan geus dibongkar sapotong. Ieu teh kira dibangun atuh teh geuning terus. Buka teuing atuh da nungguan akang we meunang milikna da cenah mah isuk pageto ge akang meunang cenah duit. Ngan kamari teh meureun kongkorong ece we 15 gram tadi bawa teh ku akang. Dijual heula cenah keur mancing eta teh duit. Tah meureunna duka isuk duka pageto dari Batam mah eujeng keusik geus aya. Geus dikirim ka dieu teh. Malah mah anemerna bulak-balik we saban poe. Hayang geura bereng meureun diomean. Ngan eta we ari hujan heuceur ripuh. Gua keur ngiuhan. Eta da nyamkeunna teh kitu cenah nyebatkeun teh warisan-warisan kitu. Nya meureun warisan ti bapana. Dari amprok jeung ece mah geus teu aya, bapana teh geus pupus. Jadi ece teh henteu nyaho Kang Yuyut anak nu beunghar atawa loba warisan kitu. Nya meureun mun nyaho mah ti bare teh moal tapi ka balangsak, nya i balangsak teuing mah henteu. Ngan moal susah we meureun keur modal-modal wae mah. Dah kamari teh kantos sakali cenah aya wartos eta ge. Da guyur atuh sakampung ieu mah da ieu teh meseran sawah nya teh. Ngajangjian gitu. Sawah teh sawah nu kebon nu muning. Dijangjian ku anjeunna teh. Geus bro di duitan. Teu acan. Ngan ulah di kamana-manakeun cenah pageto cenah cokot cenah ka dieu cenah duitna cenah kitu. Pageto teh meureunan poe naon nya? Da eta ge ka anemer janjina teh pageto tapi anemer teh unggal poe ka dieuna teh. Muhun. Cek ge geus bararingu mana ieu pabalatak geura. Muhun. Kumaha atuh nya? Ieu lami moal gitu. Moal ayeuna mah kieu we satungtung can balik jang obet bari nungguan Kang Yuyut. Bantuan ece yu beberes di tukang. Beres naon? Itu atuh angkateun we sagala rupa geura tingalin di pabalatak kitu. Ih, lemari? Lemari hayu gotong lah keduaan yuk. Lemari nu mana ieu teh? Lemari ge imah lemari butut. Nah tuh aik bener nama tuh kede we teh nya ngabongkarna ulah surut teuing. Nya kapan adatna akang mah kitu ari teh digogu meni popolotot ka pamajikan teh. Hei teh digogu mah meureun ece teh digebugan mah gitu turutkeun we sakahayangna. Lemari nu mana teh? Nu eta we dua anjeun ece. Anu iya? Saha teh? Sok adi atuh jang obetna. Iya. Tah ieu. Iya.
Aduh, Ece kembali itu. Aja teh belah dia. Oh. Anu geuning berat ya. Oh, Ayo suku aja karepet. dia tuh kade. Aduh. Geser Ece. Geser deh. Raksa Art Production.